daek sholat tapi mudah ganjaran. Tapi henteu ridho urangna gitu. Niatna kan lillahi ta'ala nya. Gitu. Engke teh moal bener sholat teh ka batur nu teu sholat ngewa. Fanatik. Carana di dinya. Tah di dinya teh mana teh sebut hakikatnya tarekatnya tadi teh tapi henteu jeung non mun ucap teh mah jeung patekadana teh tojatnya gitu. Nah kalau lo ada mah gitu nu ngajar di mata teh gitu. Iya betul. Nah Bandungan urang gitu nya. Tarekat cenah pelajaranna. Iya. Biasa. Lalagaan teh naon sok ngahir syariat kan. Sok rada di laporkeun geuningan gitu mah gitu. Nah padahal mah urang di dinya salat oge nirikeun niatna kana lillahi ta'ala. Nah saha nu lillahi ta'ala teh gitu maksudna. Apa Allah nu lillahi ta'ala teh? Bandung ngalaksanakeun aya urang salaku makhlukna gitu. Eta kan nu jadi mandak mah gitu. Bahkan aya nu geus apa sama sekali mah salat lagi ka Mekah dina pucuk cau ge jadi geuningannya gitu. Ongkoh cenah salat di dieu tapi nyaho Mekah kitu nyaho tihang Masjidil Haram. Nyaho teh lain dihitung hiji 2 3 kusab kanyaho ieu jeung kanyaho itu teh sasumber geus nyaho. Itu semacam ieu mah HP mah geus canggih eta teh jelema kitu teh kitu. Gitu lain ayeuna mah berkali itu lain gitu ku da geus dibuktikeun ilmu Kangjeng Nabi teh ayeuna teh ku teknologi nya eta geus dibuktikeun urang ayeuna bisa video callan jeung Mang Dede di Saudi urang di dieu henteu salahan eta Henteu Mang Dede nu muncul teh Mang Acu henteu Mang Dede nu muncul teh gitu sugan nu muncul teh Mang Acu henteu da Mang Dede da ka Mang Dede tah ku canggih-canggihna eta tah eta ge beureun kitu si Ipin ya udah Mang Acu ge lain Mang Acu ngaran aslina mah gitu eta mah pamer ti kolot tah hayang bawa teh Mang Acu nah saha gitu hayang bawa jeung alor ge saha reset deui eta mah nya anjir soalnya Mang Acu teh saha sok ngaranna Mang Acu teh nu sabenerna nu tara linyok tara bohong eta sebenarnya mah urang kan masih kena gitu kajian ting aya geus nepi kana hakikat geus cerdas secara spiritualna bakal ninggalkeun ilmu eta mah lamun urang linyok bohong kene mah ninggalkeun ilmu eta mah sieun munya kalungan nu dikuasaan urang aya di dieu memorina nya nu dibeuli mah nya jadi rada gede eta teh nu nyampurnakeun eta mah sok ninggalkeun soalnya urangna sibukan ku urusan-urusan urangna nu kangen ninggalkeun eta lamun ditinggalkeun ku eta kan leuwih nyeri kene ditinggalkeun ku eta daripada ditinggalkeun ka bogoh lamun geus ka dieu mah gitu apa eta teh lamun eueuh eta teh dina hade teh nu lain nu seje nu nyangkan mantap aya amsal sapulang kemari aya cemas nah eta teh kan eta eueuh kada mantap disebut lemak hati teh eta teh kadariahna eta kan eta teh hirup eta teh geus mengurangi kekurangan kanikmatan eta teh kurang teu sadar kan urang teh itu lamun teu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asal kadirinya balik di kadiri lah gitu lain masalah lemak hati atau ansiety mah eta apanan sebetulnya medis sekedar syariatna gitu eta anu hakikatnya eta anu manukna eueuh nya eta kan jadi kan ieu mah non casing eta mah kajian timbul teh pa cemas nah teh sieun maot teh kan urang ge kitu kitunya ieu kitu urang oge tapi urang sadar mah cenah gensing eling cenah kitu kembali ke kana awal ulah disian ku jurig cenah kitu kan ku eta sifat-sifat eta anu ieu teh eling teh kan sadarah teh tadi bener tadinya sadar urang kan kesadaran urang rendah urang teh diajar we kembaliikeun deui kana awal dipohokeun ta eta teh ka tik-tik pak eueuh nah teh
kurang ku palibasana ku istighfar wae ge insyaallah nya tak da eta pelebur nama urang sadrah tah tadi sadrah eta kan kalau yang nabi nanti ke sidratul muntaha Sidratul Muntaha kesadaran diri berarti padahal ge sakumaha nya keur emok sok itu ge istighfar itu eta kan peleburan nya nya eta urang sakumaha jadi kembali ke Allah nah sini ya anu gede jurikan aya munajir di awak cara ibadah di awak kurang dulina nya nafsuna nya eta nu jadi urang teh aing udah cilaka atuh cing teh memang nage sing eueuh jurigan oge salat lahir wae nu diciptakeun gitu perintah eta teh manusia anu calarodas ulama lah mun bade nama ilmuwan bisa manggihan gitu nu teu kapanggihan ku urang kasadaran rendah mah ku kasadaran tinggi mah panggihan bisa nyeun pesawat terbang geuning dinyatakeun nya umur ulama teh mun ieu mah ilmuwan sampaikeun ka bisa ijtihad non ijma mun ieu mah ulama teh salat-salat eta teh kan gitu anu tukang maling oge marane kopea asup ka masjid mah disebutna tobat sok sanajan bari jeung kalakuan kitu-kitu keneh masih mending tak aya kasieun keneh eta teh gitu tak aya salat hakikat tah salat hakikat anu diusik malikeuna angin ku Gusti teh nya urang kan mun teu diusik malikeun ku Gusti moal bisa usik gitu eta tah salat hakikat mah udah kadinya gitu udah kari doa anak kene da sarua niatna mah lillahi taala ujungna mah eta gitu padahal kunaon mah kekuatan anu paling dahsyat eta teh lillahi taala sabab nalika urang diutuh eta disia-sia oge anu lillahi taala mah geus moal kapancing manehna da eta pelajaran mun urang di dinya pasti kitu metode pelajaran teh bakal panggilnya tuh jeung kasar-kasar bae gitu. Iya bener. Pasti nang kitu aya ngobrol mah urang mah pinter terus terang. Alhamdulillah sakitu oge. Ngobrol mah resep. Geus man acu dahareuna Pengetahuan nang geus jero. Ya, ente jero sih sabar.